Jason. Satu dua. Gentring kacapi pamirik asih, asih indung, asih bapak, asih ka putri Cikana, Nengtri Ayu Atis. Katelah wastapan nene Neng Ayu. Sanes mung saukur nyaah saulasa anu disebut nyaah na indung, anu disebut nyaah na ramah. Dugi kamana bae salamina nyaah ka para putra putrina. Dede asih kamaranten. Dina danget ieu dihaturanan ing pangersa Ibu Tuti Haryati sareng Bapak Asep Eris mangga ngadeg ngarendeng mah mamah nyepengan kana panangan caroge. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya Rabb anu parantos ditangtoskeun ku anjeun nitipkeun netepkeun ngaitkeun nyaah dedeh sareng asihna ing pangersana Bapak Asep Eris Ibu Tuti Haryati parantos dipaparin anugerah dua putri mugia janten murang kalih anu saleh. Sabeacan ieu acara dikawitan anu langkung utami kasalira Bapak Asep Eris, kasalira Ibu Tuti Haryati anu parantos buleun bade ngadahukeun anu janten putri Cikana. Mangga dihaturanan ngalinggihan kursi pelaminan anu paling tengah, mamah dinu paling kiwana, apa dinu paling tengah. Allahu Akbar. Langgengkeun rumah tanggina ya Rabb, tangtoskeun asih anjeun bagja kana aranjeunna duaan Ibu kalih ramah Neng Ayu. Mamah paling kiwa mah paling dieu, mamah paling dieu apa tadi Neng alihkeun heula bokorna. Salajengna kanggo kasepuhan anu nampi kahormatan ti pangersa Ibu kalih ramah Neng Ayu, dihaturanan ka Ma Isah, dihaturanan ka Ibu Waris supados ngalinggihan kursi di bali ditu. Hadirin, beliau adalah masa depan kita. Oge urang moal tebih ti aranjeun, mugia didugikeun yuswa urang sadaya kalayan yuswa anu barokah. Kanggo dina kursi palidi kahormatan disanggakeun ka pangersa Ibu Oni sareng De Cica mangalinggi di kursi anu palidi.
Teh Cica paling ujungnya, Ibu Oning paling tengah. Sadayana pangersa Ibu Eni, Ibu Lia, Ibu Tati, Mah Iha, Mah Idah, Mah Aos supados caralik di kursi anu payun heula. Sadayana anu dipengker ngaralih ka kursi payun sadayana. Pados sae katingalina. Raosen anu motona asri katingali ti palih mana ti palih ditu ti palih dieu sareng tiasa nyakseni kana ieu acara ti kawit dugi ka Indonesia. Neng ayeuna ka payunkeun tadi palih neng palih ditu. Payuneun kursina eta we. Oke, kedah dipisahkeun. Teras ka payun, cekap. Paling gitu salib mayuna ka ditu neng kirang geser neng kapal itu sedikit saja neng kening saya Ibu ayah kursi payung kosong masih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 nu payung cobi ngali neng saya ngali nu garelis Saleha karalik ka payung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Amin. Syukur nu jadi pamuka catur sanggakeun ka Allah nu maha luhur, nu maha gopur, nu maha agung anu parantos nundung bang baluh nu aya salebet ning kolbu nyingraikeun langsa nu sumelekena lebeting hate ngagentos sagala eta rasa ku rasa bungah-bungangan bagja nu teu aya papadana sawireh neng Tri Ayu Atisma Cep Sauban Muhammad Damil dan Hamdan Yuswa na parantos sawawa malih parantos dewasa dina dinten enjing kagungan pamaksadan anu sae anu mulia melentis tina ati sanubarina mungkas mangsalalagasan mitembeyan ngalap alam rumah tangga bade ngalaksanakeun salah sawieu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala anu tangtosna oge diandung pangrestu ibu dijajab ku ji agama. Shalawat sinareng salam mugia salamina dikucurkeun diungsurkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para sahabatna para tabiin ka sadaya umatna mugia urang sadaya kenging syafaatul ujma ti pangersana diangkeun janten umat mantena anu salamina taat tumut kana ajaran mantena dugi ka yaumul qiyamah amin ya Allah. Neng Ayu kanyaah ka deudeuh bapak kanyaah ka deudeuh mama bager gelis ala jannatu tahta aqdamil ummahat surga aya dina dampal suku induk moal lungsur ridho Allah subhanahu wa ta'ala kasalira saupami teu lungsur ridho tina janten ibu kali ramaneh dugi ka waktosna enjing sateu acan ijab kabul pernikahan sabada ijab diaoskeun ku apa neng kabul ditampi ku Sauban Muhammad Mil dan Hamdan neng sah janten garwana lungsur na ridho Allah subhanahu wa ta'ala kasalira saupami lungsur ridho tinu janten caroge hidup
dangukeun ku Neng, mantepkeun kana manah Neng, dugi ka waktosna enjing sateu acan ijab kabul pernikahan tanggal waler Neng masih aya dina cepengan bapa, masih aya dina cepengan mama. Nanging sabada ijab diaoskeun ku bapa kabul ditampi ku Asoban Muhammad Mildan dan Neng sah janten garwana tanggal waler Neng sanes kantena ngalih kanu janten caro kene. Neng waktosna enjing sabada ijab kabul pernikahan coplok tanggung jawab nu jadi bapak, lekasan tanggal waler nu jadi induk, niatan lillahi ta'ala sanes kantena aya nu nyandak caro kene sabadana ijab kabul pernikahan. Sabara puluh tahun ngalangkungan atikan didikan anu janten Ibu Rama atuh ayeuna Neng minang saraya ka mama sareng ka bapa. Neng teh bade maksad rumah tangga ngalaksanakeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, mah bersihan batiniah sinareng lahir ya tuang putri. Batiniahna tina sanes kanten lepat hilap dosa alit dosa ageung nu karaos nu teu karaos dohir batin dunya rawuh akhirat. Ku apa sareng ku mama ridokeun, ku mama sareng ku apa ikhlaskeun. Mugia anjeunna nampi ridho Allah Subhanahu wa taala. Lahiriahna bilih bae dina salira Neng masih kene aya reregeun, rurujit, berwit panyakit atana pidelit. Mugia kacanak palit ku cai siraman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu kusim kuring dipihormat babi raos ieu acara tikawit dugi kareng aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang sasarengan buka ku aosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mama apa sinjangna simpaikeun deui sapertos tadi dipangkereun mama. Pangkereun apa? Panangan mama nu palih katuhu ka pundak Neng kapangkeun. Mangga Pak. Yos dipalih mana bae mangga. Panangan mama nu katuhu ka pundak Neng caket apa? Panangan apa nu kiwa ka pundak Neng caket apa? Bagja temen tinemenan nu jadi induk jantan Rama. Tiasa ngadugikeun pamaksanana nyelametkeun jantan putri kakas. Sapalih damis Neng anu kiwa disun ku mama, sapalih damis Neng nu katuhu disun ku apa mangga disun sareng kedua. Cepengan angket mama angket apa Neng? Teu nyepeng tisu Neng na. Simpen tisu na kapangker. Cepengan kieu Neng. Mama sareng apa rada ningali ka fotografer. Allahu Akbar. Cekak baga mangga Neng lungsur di palidinya aya sinjang tilu ditumpuk Neng calik dinu tengah mayun ka mama sareng ka apa titian mama sareng apa ku Neng dibuka senal mama dibuka ku Neng alihkeun ka palidieu ka pali pangkereun Neng senal apa dibuka ku Neng alihkeun ka pangkereun Neng. Tri Ayu Arisma pastane Neng anu dipaparinkeun ku bapak ku mamah titipan Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan aranjeun. Ayeuna mantena parantos linggih di payuneun Neng. Nu salamina ku hidup kedah dihormat, ku salira kedah dijunjung ku Neng kedah didama-dama. Mungguhing cek syariat guys. Saupami teu aya ibu kalira mah hidup hamo lahir-lahir acan hidup ka alam dunya. Ieu ngandung hartos Neng bakti kanu janten seputih teu aya batas waktosna. Iwal takdir ti Gusti Nu Maha Suci anu begatkeunna. Sateu acan Neng miang ngantunkeun dalagasan
satu acan neng miang ngantunkeun lahunan nu jadi indung, ngantunkeun lahunan kaheman Rama anu ngayuga aya paripaos neng ayu hade ku basa goreng ku basa mun milang ti hiji heula rek lempang ngalengkah heula jia doa ti jantan ibu Rama Salira supados sirup ti nemu bagja sanes mung ukur bagja di dunya geus bagja dugi ka akhirat sanes mung saukur salamet di dunya bager salamet parat dugi ka akhirat. Ayeuna neng nyarios mung sababaraha menit bae insyaallah apa surti insyaallah mamah ngartos candak inti sarina bae neng anu kahiji neng kadah wantun nyaur nyuhunkeun dihapunten tina sanes kanten lepat hilap dosa alit dosa ageng nu karaos nu teu karaos dohir batin dunya rawuh akhirat ka ibu Rama Salira supados neng nampi ridho Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua neng kadah wantun nyarios nganuhunkeun ka bapak sareng ka mama karena sanes kanten kasayanana perjuanganana pengorbananana nyaana asih deureuna kahidep ya Allah neng ngalangkungan luhurna gunung ngalangkungan ngapyakna cai sagara pangaweruh janten indung pangaweruh janten Rama teu saeutik murang kali nu teu kenging ka nyaah indung geulis neng kantos ngadangu kantos ningali orok gogoaran disimpen dina kardus leos ku indung bapana di teras yayasan di tempat nu sunyi di tempat nu poe di sisi leuweung di sisi jalan kadang di walungan anu teu aya nyawa Masya Allah neng masyukuran ka Allah Subhanahu wa taala dugi ka ayeuna tiasa kenging ka nyaah kadeudeuh ibu Rama ku anjeun. Anu katilu geulis sasae-saena pamaksadan anu janten putra atanapi anu janten putri bakal langkung sae upami disarangan doa ibu Rama Salira saur Allah doa indung doa Rama nu ngadoakeun putra putrina bakal diijabah ku manten. Neng ayu cepeng mikrofonna bager cobi diketuk parantosban atanapi neng nyarios dina kolbu neng anu panglebet-lebetna khusus kanggo ka mamah kanggo ka apa nyuhunkeun dihapunten nganuhunkeun sareng nyuhunkeun doa mangga geus bismillahirrahmanirrahim. Salamina bapak sareng mama masihan cacaan kanggo urip hirup hidup insyaallah ayeuna pelita bade dihurungkeun ku apa pasihkeun ka apa lilina pasihkeun ka apa korek apina tanggeuy ku neng pelitana mangga neng dangukeun 7 dinten ti kawit neng gubrag ka ieu alam dugi ka ayeuna sawawa dewasa enjing bade rumah tangga 7 dinten anu didangkungan ku neng dina atikan didikan ibu Rama Salira insyaallah ayeuna ku bapa bari dihurungkeun hiji-hiji pelita ka asih pelita ka deudeuh pelita ka nyaah cepengan ku neng sinamayun ka apa neng anu dipayuneun neng anu aya kembangan mangga Senin nuwuh mah papasten kanggo hidup duaan bakal mungkas mangsa lalagasan mitembeyan ngalap alam rumah tangga salasa mugia sing mawa bagja lahir bagja batin dunya rawuh akhiratna rebo sanosono sareng janten ibu Rama tinang tos aya pisahna kemis mamanis anu didugikeun ku neng ka ibu Rama Salira kepini sepuh Salira ka saderek Salira saparantos neng laki rabi saparantos neng rumah tanggi jumaah kabagjaan kagungan Allah Subhanahu wa taala suhunkeun ku hidup duaan neng ayu Sabtu nuwuh mawa rahayu waluya salamet salalamina eta anu dipikapalai ku apa sareng ku mah oge insyaallah ku neng duaan ahad cak encak dina lahuna nu jadi indung encak dina lahuna nu janten Rama enjing mah neng mandiri ngalengkah nyarengan lengkah anu janten salak prakaras dampal sampai anu jadi indung anu kantos ngandung anu kantos ngababarkeun ngasuh ngurus ngartik ngadidik ngagengkeun ngadewasakeun aya wates semangat bageus geulis disun taarna mah sarengan doa taar neng disun ku mama pada sabar 10 kali ngadoa ka neng ayu mugia diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sanosono kana janten ibu geulis ngalih mayun ka apa bager sapertos tadi andukna ngiring ngali cai kembang anu dina bokorna ngiring ngali dugi ka waktos ayeuna neng masih ngarupikeun hiji kembang anu nuju cecek pakapna mangsa mekar
Sengit na kawanti-wanti endah na kabina-bina Pak mah enjing mah kembang teh baris aya nu metik. Insyaallah pasin janji anu bihari pasan subaya anu baheula tina kana dina enjing dinten enjing jatuh kerami Cep Sauban Muhammad dan Hamdan amparkeun anu leutik dina lahunan neng rada kapali payun neng cari lahun sampean bapak bageula keur leutik hidup digulang-guling digulang gape dina lahunan bapak dina lahunan mama. Ayeuna hidup parantos sawawa parantos dewasa alhamdulillahirabbil alamin ya rob anu murbeng ya alam anu nangtoskeun sanes kanten hajat jalmi sapertos tadi kana sampean mama neng siukan anu munggaran usapkeun kana sampean apa nu katuhu siukan anu kadua usapkeun kana sampean bapak nu kenca siukan anu katilu dibagi dua usapkeun kana sampean bapak anu katuhu sareng nu kiwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah dielap diusap sampai anak baget. Sarangan salamina hormat salira kanu janten sepuh, hormat tilawat putri kanu janten rama. Kecelakna cisusu indung nu ngalantarankeun hidup sawawa titipan Allah. Kecelakna karinget rama nu ngalantarankeun hidup dewasa titipan Allah ulah lali neng salamina doakeun apa sareng mama. Dipaparin panjang yusaku Allah subhanahu wa ta'ala sareng damangna sareng rizkina dikapilkeun sanes kanten pamaksadan sengitan sampean apa neng sabaraha puluh tahun apa sareng mamah ngawangun rumah tangga geulis tinangtos seueur suri tauladan kanggo neng tinangtos seueur picontoeunana kanggo neng parantos nampi tutur sirup disepuh katun ngalaksanakeun sareng janten caroge mugi tiasa ngawangun rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah saha nu terang neng rumah tangga neng langkung saya di rumah tangga apa sareng mama teh anu tenang neng sareng aa biasa berjuang lungsurkeun sampean apa bageul neng mundur saeutik calikna andukna kapal hidiekeun kembang dina bogorna kapal hidiekeun geus mangga neng mundur saeutik calikna sate acan hidup nyungkem ka pangkonan rama anu ngayuga salib bapak geus cepengan masakan neng kedua panangan pajeritkeun ka Allah subhanahu wa ta'ala mugi dibukakeun lawang bagja kanggo neng Tri Ayu Arisma Cep Sauban Muhammad Wildan Hamdani kersaning Allah subhanahu wa ta'ala anu murbeng ieu alam rawuh panangan bapak nyungkem di pangkonanana geulis cium panangan bapak puknya luhurna da pangampura bager asal neng tina tulang rusuk nu janten rama kersaning Allah dititipkeun kana rahim nu jadi indung kersaning Allah digubrakeun ka ieu alam kersaning Allah yuswa dugi ka sawawa dewasa kersaning Allah enjing bade rumah tangga insyaallah neng Ayu enjing dijantenkeun jalmi beunghar ibu nambihan rama nambihan ihfadul lisanaka jaga lisan anjeun katanan ka ibu sareng ka rama akrim ummaka wa abaka mulyakeun indung sareng rama anjeun tempatkeun dina tempat anu mulya wasta rama wasta ibu salira Allahu akbar Allahu akbar disuntar neng pa sarengan doa mana Masya Allah subhanallah ngalih ka uyut neng ka uyut kan nih bios atas ke namanya panangan kapayunkeun neng saya ibu hadirin sadaya anu parantos rawuh parantos lenggah di hapah mubarokah di atas nami neng Tri Ayu Arisma nedahapunten tina sanes kanten kalepatan kahilapan anjeunna kantenan upami kagungan dosa itu dina mama ibu ridokeun ikhlas sanes kanten lepat hilap dosa anjeunna jiad bang doa ti sadayana mudah-mudahan